Sampurasun dulur, hapunten pisan ieu kamu bersangkutan. Ieu mah bakating kureus kitu tah, aya kagagalan bisim kuring sareng Mang Usep. Dur, Mang Usep ah. Kawentar wasta Kang Dedi Mulyadi dulurna anu di lembur barayana urang desa resep nulung kanu butuh nalang kanu susah ade lah. Kawentar wasta Kang Dedi Mulyadi nusok kuliling ka lembur sakapeung asup ka dapur mariksa si boboko bisi acan ngejo Allah ade. Anjeunna payus lamun disebut pamimpin sababnya ka rakyat nu miskin. Anjeunna payus lamun disebut raja sabab sifatna anu bijaksana tara cieun kanu hideung tara ponteng kanu koneng nangtungkeun adil jeung bener kaya nu dipikasieun deuneuh ludeung tara teueung dina jalan kaadean. Mantap, mari dilanjutkan. Sakitu anu kapihatur dulur, apunten pisan. Ieu mah bakating bureus sakitu tah. Pak Kaula.